Mak buru atuh dah heula ih. Muah. Buru atuh mak ih, hayang cager teu. Ya hayang atuh. Sok buru dah heula. Muung dede ah. Parayit bahamna oge. Hayang naon atuh mak teh? Hayang nu amis-amis mama. Oh, kelanya. Ya, Ari sia. Hal kana tangga baheuman gula ka aing teh. cenah hayang nu amis-amis. Oh maksudna teh naon we atuh? Lain gula oge. Aku udah naon emak, dan nu amis mah iwal ti gula ujung janji. Agirig jung. Pambalikeun kue anu amis. Tah kitu atuh ngomong. Hayang kue gitu. Asiana we bodoh. Angga satu orang dengan heula. Heujuh. Demi emak, aku rela jauh-jauh dari Cipanas ke Bandung cuma buat nyari makanan manis sesuai permintaan emak. Katanya sekarang tiramisu susu Cokomori tersedia di pasar. Oh, di dieu nih. Ternyata ini nih yang bikin Bandung semakin sombong semakin dingin. Tanpa berlila-lila, aku langsung aja pesen tiramisu susu no one ten. Yang katanya menu ini tuh cuma ada di tiramisu Braga, tiramisu Pascal, dan juga tiramisu Parahyangat. Karena penasaran sama tiramisu susunya, aku mau cobain dulu di sini sekalian mau nongkrong dulu di lantai 2. Karena di sini disediain juga tempat dine-in yang tempatnya super nyaman, bersih dan juga instagramable. Di sini juga tersedia foto boothnya nih guys. Sayang banget kan kalau nggak dicobain. Lucu banget ya fotonya. Sekarang kita cobain yuk tiramisu susu no mantannya. Cake-nya fluffy, krimnya lumer, ditambah coffee es krim dan juga crumble di atasnya, membuat tiramisu susu ini menjadi perpaduan yang sangat sempurna. Wah, pokoknya nagih banget deh guys. Crumble-nya juga crunchy banget. Pokoknya emak juga pasti suka. Kalau kalian ke Pascal, wajib banget deh mampir ke sini. Karena selain tiramisu susu, masih banyak menu-menu lainnya. Tempatnya juga luas dengan produk-produknya sangat lengkap. Duh, lupa nih, menungguin di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia teh salalog di mana? Bila teuing ka lagi teh. Or, panitan yang anu amis-amis, Rit. Iya, kurang dipamelikan tiramisu susu. Mana geus cager. Gering dewe atuh. Asal yeurnya ka lagi di Bandung mah. Liur kene nganter rumah balanja. Tata adikku kurilingan, hari tahun ting naon rek dibeli. Ari anu rek dibelina eueuh sia teh. Ngarek beli naon gitu. Meuli parabot. Gusti nu agung. Ari itu bali naon? Tah, rek beli parabot mah ka Mister DIY we atuh. Aya mah parabot. Nya aya tuh emak ih. Di mana kita tempatna? Pada tageng dibere petunjuk tuh. Alamat Mister DIY nu terdekat teh ayana di mana wae. Oh hayu atuh rek ka ditu. Buru. Tah di dieu emak rek beli parabot mah. Ieu mah Mister DIY anu aya di Bandung Indah Plaza. Lain mah teh jam 2 ayeuna rek COD sareuh di alun-alun. Ih, ari emak. Kumaha tuh? Yang guys atuh orang ka Mister DIY anu di Kings Bandung we, karena deket ke alun-alun. Wah itu buru. Ayo buru. Naon deui emak? Poho kita COD sareuh mah sukan. Terus? Kan ke jam 5 mata rek ngariung jam babaturan. Tempat makan leko kecil. Ih, ari emak meuni rupa-rupa. Kumaha tuh? Kurang ka Mister DIY anu di Karapitan atuh, karena deket ka kuliner lengko kecil. Oh atuh. Nah, ieu mah nu di Karapitan, Mak. Tah sok buru rek meuli naon? Atuh enggal perempuan heula. Mah buru atuh ih, aya teh nu di tangan teh. Aya barang nama ngan bingung ya teh. Bingung kunaon? Bingung mayarna kumaha. Nah kumaha gitu? Dompetna tinggalikeun. Ngeunahnya si gana hujan-hujan kieu aya nu ngeukepan. Jang naon ngeukepan ge ari tara usaha mah. Yeuh, hirup teh lain saukur duit wae. Komo rumah tangga mah butuh pisan kehangatan. Hayang handeup mah si duru we hareupeun hau. Teu hayang teuing mararehong. Geus lah, cari rezeki mah urang nyendahareun we lah. Aya tuh rek jeung naon? Urang nyeun nugget stick siomay, Mak. Na rupa-rupa hirup sia mah. Ngeunas teh, Mak. Orang-orang juga pada suka. Hosok atuh buru garajieun. Kamana wae nya ari urang. Meuni karek apal coba nugget karesep urang teh ternyata ngeunah oge. Mun dicanheut make bumbu siomay. Ah, geus kabayang we lah pokona mah. Ieu mah bakal ngeunah pisan. Si emak ge pasti resepkeun jeung bakal dedeun. Buru urang cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai aja ngarana kanjar crispy stick nugget mah memang crispy pisan. Dagingna oge tika kandel kieu tuh. Jadi rek dicaneut make bumbuna naon oge pasti ngeunah. Jujur dicaneut make bumbu siomay mah jadi leuwih ngeunas teh. Cocok pisan deui dijadikeun cemilan di saat ngari. Wah, bakal parebut sigana lamun disuguhan ieu mah. Pokona ieu mah hack pertama di tahun 2025 anu wajib pisan dicobaan. Pokona mah ulah henteu kudu pisan dicobaan. Coba rasaan. Ih, heuh nya ngeunah pisan.
Nya heulah, jeung somai nu sok ngaliwat unggal sore mah emak ngeunah keneh ieu. Ya pasti atuh. Tapi si Amang eta teh bageus teh mak. Lain di. Kade maneh bogoh. Nah kunaon gitu? Pokoknya mama teu ngijinan. Lamun maneh bogoh ka tukang somai eta. Nah, Beungeutna goreng. teu nyakeun dae we mah goreng mah. Nu penting mah nyaaheun ka urang. Tong daek sia teh kanu goreng mah. Osok nyiksa. Ah, mahnya itu sok nyiksa. Nyiksa mata. Asa kok kekaraeun da emak mah. Mangihana laki meni ronghod. Meni ku rupa-rupa atuh emak mah. Meni ronghod pisan seteh. Mending keneh ieu mah ngeunah. Naon eta? Cimori Bites rasa yuzu. Kakaras teh mah aya yogurt rasa yuzu. Yogurt nage ngeunah jeung creamy pisan deh. Nah teh kokona oge meni loba teh. Nah eta meni digulung-gulung kitu. Ngahaja mak, pan ieu cara ngadahar yogurt Bites anu bener mah. Pokona mah wajib digulung-gulung kieu mak. Ngaraueun teh koko anu nyesa. Hayang ih. Beak. Sia mah. Mak, ari mana atuh make betek papangih jeung lalaki nu ronghod. Ah da duit nama seungit. Lama. Kok cuma ada nasi aja sih? Mana lauknya disuruh masak sendiri lagi. Mau kemana mak? Mau ke pengajian poe Salasa. Tapi udah masak mak. Ya udah tuh, mama gercep tuh lauknya ditupan pakai baskom. Oke. Udah ah, mama mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, kok cuma ada nasi aja sih? Nah lauknya disuruh masak sendiri lagi. Ma ini, kirain bener lauk makan. Untung aja aku habis beli mak cabai 1 renceng dari warung. Dari kemarin lihat hack mak cabenya si Magdalena. Yang nyobain hack nyampurin nasi hangat sama snack baru mak cabe. Ngiler banget deh liatnya. Soalnya mak cabe itu dimakan kayak gini aja udah enak banget mak. Bentuknya stik kentang goreng gitu. Dengan pedas level 15. Beuh, mantap pedasnya. Enak banget gak pahit. Untuk hacknya juga simpel banget sih. Bahkan ini tuh perpaduan yang sangat sempurna. Masukkan nasi hangat ke dalam pack mak cabe. Lalu shake biar bumbunya tercampur. Tuangkan ke dalam piring dan tada! Jadi deh. Terus tambahin lagi mak cabenya biar banyak dan juga biar puas. Alamak, ini mama cabai bisa jadi pengganti kerupuk guys, sekaligus sambal. Mana harganya juga cuma 2.000. Wah, hack mak cabe ala Magdalena ini berhasil banget. Mak cabe stik kentang goreng pedas level 15. Kriuknya kres-kres. Pedasnya juga enak, mak. Dicampurin sama nasi hangat aja udah enak banget. Apalagi kalau dicampur sama makanan lain. Seperti bakso, soto, ataupun nasi goreng. Wah, gak kebayang sih bakal jadi seenak apa. Auto happy kalau sudah makan mak cabe, mak. Buat kalian, buruan ke warung sekarang buat beli mak cabe dan cobain hack ala Magdalena ini. Assalamualaikum. Loh, kenapa balik lagi? Bukannya emak mau ke pengajian? Ayo nama poe Rabu geuning. Emang hari Rabu? Nah atuh enggak ngabejaan. Ah, seneng aja ngerjain orang tua. Belagog sia mah. Mak, bejana aya tetangga anyar. Tidak deh. Ah gue mama istara rajang. Lu bener itu. Kasep tema jelmana oge. Bangun benghar deh. Ah bodoh teuing kasep oge. Geus mati rasa emak mah. Mati rasa. Heueuh, kuat ka suku-suku mati rasa. Ari suku mah tama kebas mak. Dan gara-gara hate mati rasa. Heueuh teuing atuh sok mati rasa suku teh. Tah baruran ku minyak kahira we mak sok kebas mah. Minyak naon eta? Ieu teh minyak oles anu mengandung 5 bahan herbal aktif mak yang berguna untuk mengurangi dan mengempeskan berbagai macam benjolan dari luar dan bisa juga digunakan untuk keluhan lainnya. Yang salah satunya kaki kesemutan dan juga kebas. Coba tuh orang olesan pakai minyak ieu, sugan we cager atuh suku teh. Heuh sok atuh. Oleskan pada bagian kaki kebas secara merata, lalu pijat secara perlahan. Nah, untuk penyembuhan dari dalam, mak oge kudu minum kahira teh bajaka agar proses penyembuhannya jadi lebih efektif. Wih, kopi geuning. Ke orang inum coba teh nage. Heuh sok atuh. Lain, ari tetangga anyar teh beunghar liat. Pocena geus mati rasa. Mati rasa teh kana duitan. Ari kana beunghar mah henteu.